Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Muhammad Rafi Aprijal, NPM 19-20587 di kelas B, Program Studi Ilmu Komunikasi 2019. Di dia Abi bade ngahimbau ka masyarakat nu khususna di Kota Bandung kanggo ngeunaan COVID-19. 5 himbauan kanggo masyarakat ngeunaan COVID-19. Nu kahiji, masyarakat teh kudu rajin wasuh panangan sabab panangan teh bisa jadi sarangna kuman jeung gampang katularna. Nu kadua, masyarakat teh kudu bisa ningkatkeun imun tubuh. Kunaon? Sabab imun tubuh teh anu kurang sae biasana sok gampang katularna. Nu katilu nyaeta kudu nganggo masker lamun kaluar di bumi, kusabab virus eta bisa nular oge lewat irung atawa ka mulut. Nu kaopat, masyarakat teh kudu bisa ngahindarkeun kontak dengan seueur jalmi, kusabab urang teh teu apal saha didinya nu bisa jadi positif COVID. Nu kalima, masyarakat teh kudu ngapatuhi aturan pamarentah kanggo di bumi wae. Mun sakitu nu kapihatur, punten bilih aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.